Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak anu kusing kuring dipika hormat sarta rerencangan anu kusing kuring dipika deudeuh. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah nutos pasihan nikmat iman sareng nikmat Islam sahingga urang tiasa kembalina acara rutinan ieu. Shalawat sinareng salam mugia tetap ngocor ka junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nyendak urang kanu jalan kaleresan. Hadirin anu kusing kuring dipika hormat, abdi di dieu salaku pemandu acara bade ngadugikeun susunan acara nu kahiji nyaeta pembukaan, anu kadua nyaeta aosan aya suci Al-Qur'an, anu katilu nyaeta ngaoskeun sholawat, anu kaopat nyaeta urayaan ti Bapa ajengan, anu kalimana nyaeta panutupan. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan wae ku ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang kawitan acara nu kahiji nyaeta pembukaan anu bade didugikeun ku Ustad Abu kamantan sareng waktos disumanggakeun. Acara anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an nu bade dibacakeun ku Neng Puput waktos sareng tempat disumanggakeun. Acara nu katilu nyaeta aosan shalawat anu bade didugikeun ku Neng Siti waktos sareng tempat disumanggakeun. Acara anu kaopatna nyaeta urayan ti Kiai Haji Udin waktos sareng tempat disumanggakeun. Mung sakitu panginten acara di dinten ayeuna hapunten